Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mancawar salam dunya di mana wae ayana. Sahur 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 sahur. Disarangan di sahurnanya ku dongeng aki di kandaga atanapi mandala Manco Mania di YouTube. Tempat ngadarepongna para mancawar salam dunya anu mika memet kana dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Alhamdulillah orangnya masih teras ngeureuy sahur sasarengan disarengan ku dongeng pangiring atanapi pengantar sahurnya di Manco Mania. Masih semangat pamirsa, sakadap deui urang teh nya 10 dinten panungtung dina raraga ngalaksanakeun ibadah tahunan nyaeta saum dina sasih Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Mugi-mugi sadayana para Manco Mania di mana wae ayana tetap dipaparinan kesehatan lahirna sinareng batina, dijembarkeun manahna, digambilkeun rezekina, ditebihkeun tina berbahayana. Oge tetap dikiatkeun enggon ngalaksanakeun ibadah saumna. Amin amin ya rabbal alamin. Kangge anu nembean pisan manco nembean pisan ngadengkeun mangga ulah sasakandur ni subscribe poe nya di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana para mitra kaum dangu anu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Sahur 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 sahur. Mangga anu bade sasayogian siap-siapnya ngahaneut-haneutkeun rencang sangu atanapi bade masak deui anu enggal. Mangga disarengan ku aki supados henteu nundutan anu bade sahur oge mangga disarengannya ku acara dongeng aki. Urang keudeuh deui Dedemit Pasir Iblisna ieu dongeng karangan aki nyalira didongengkeun oge ku aki. Ayeuna tos dugi bagian anu kalima. Mugi-mugi dongeng basa janaki ieu tiasa janten panglipur kalbu pangberahkeun manah pangrepeh kana hate. Para samakna sor cikopina mangga kaparayun sadayana prung 7 urang jawara dibagi opat pikeun mencar neangan jalan keluar ti pasir iblis. Sakabeh jawara dibaturan ku saurang baturna, ukur kita jalaksana alias jawara leungeun wajah anu lumampah sosoranganan. Kita mere pesen ka batur-baturna supaya nandaan tiap jalan anu diliwatan supaya bisa balik deui ka tempat asal maranehna ngariung. Waktu terus nyerelek, teu karasa waktu geus rek burit, tapi katujuh jawara can aya anu bisa hasil manggihan jalan keluar. Pasir Iblis teh tiba heulana oge tempat anu sangat sarta geuman. Jalan-jalanna hararese diliwatan ku jalma, oge pinuh ku sasatuan galak. Komo sanggeus dikawasa ku saurang tokoh sasa banu banda ilmu hideung sarta sok nyulikan orok. Kayaan Pasir Iblis teh beuki sangat bae sarta beuki geuman. Nu ngawasana ngahaja nyieun jalan anu ngabingungkeun, anu puputeran atawa anu jogna ka tempat pibahayaeun samodel cungkrang atawa leutak hirup alias embel. Loba jalma anu naek ka Pasir Iblis tapi teu bisa mulang. Sabab teu bisa manggihan jalan pangbalikan anu antuk nama jadi mangsa satu galak atawa tigebros kana ambel. Kocapkeun dua jawara nu keur neangan jalan ka arah wetan. Duanana terus nyiar jalan keluar sanggeus 2 kali manggihan jalan anu buntu. Serok duanana teh tepi ka hiji tegalan juku tanu jukutna teu pati jarangkung.
Tegalan jukut Kang Juminta. Nah bakal aya orai hiber deui kitu, cek salah seorang jawara anu ngaranna Bagil, murid utama ti baguron dadali ngapak. Yah moal sigana Bagil, da kencak atuhun anak geuh heurihan ieu mah tegalan anu ieu mah yeuh teu kawasan anu tadi. Tapi tungguan we heula di dieu keun. Akang anu mariksa heula ka hareup, walon Juminta. Bari nyekelan bedaugna Juminta ngalengkah lempang mapai tegalan jukut. Sapasang panona rancingeus nitenan kayaan di sabudereunana. Sedengkeun Bagil mah cicing di tempatna bari ngawaskeun ka Juminta. Sanes lempang aya kana 10 tumbakna ngadadak taneuh anu tincak ku Juminta teh. Karasa baye plebes 2 suku ngadadak amblas ka jero taneuh. Waduh cilaka leutak hirup ieu mah ambal kasebelan. Satekah polah Juminta teteje sarta ngagerakkeun awakna pikeun ngajauh, tapi awakna lain beuki ngajauh. Tina ambal kalahkah beuki ngarelep di teureuy kumbal. Bagil, tulungan akang Gil, cek Juminta bari leungeunna gupay ka Bagil. Ngadenge Juminta nyorowok minta tulung, Bagil atuh langsung lumpat muru ka Juminta. Awas Gil, udah deket deui, aya ambel yo. Tapi elat. Bagil kaburu ngablebes ka jero embel di hareupeun Juminta. Waduh, geuning embel Kang. Nya Gil embel. Bagil teh buru-buru ngagerakkeun badana ku sabab hayang gerahan jatina embel, tapi awak Bagil malah beuki kasadot ka jero embel. Tulung, lat bae Bagil teh poho kana kajawaraanana manehna gogorowokan minta tulung sorana tarik mawa aweuhan. Sakabeh jawara anu keur mencar neangan jalan gancang baralik deui ka tempat asalna ngariung. Nu pangheulana tepi teh jawara leungeun wajah dituturkeun ku anu sejena. Nu kumpul ukur 5an. Bagil jeung Juminta di mana? Tanya kita Jalaksana. Oh tadi mah ka arah wetan ki, walon salah seorang jawara anu ngaranna Jalung. Aduh wawo aya anu tadi ngagorok minta tulung teh Bagil jeung Juminta. Hayu urang susul ka wetan yuk. Cek kita Jalaksana bari terus ngablesat lumpat pangheulana ka arah wetan dituturkeun ku 4 urang anu sejena. Barang serog kategalan jukut katingali aya 2 leungeun anu ngacung di tengah-tengah tegalan jukut. Tilu urang jawara langsung ngablesat ka tengah tegalan maksudna mah pikeun nulungan Bagil jeung Juminta. Awas bahaya, urang ngadeukeut. Kita Jalaksana ngagero tapi telat. Tilu urang jawara geus kaburu ting belebes awakna teh asup kana jero embel. Ulah loba gerak heula. Lamun loba gerak bakal beuki gancang ti karelep ka jero embelna. Cek kita Jalaksana ngagero deui mere nyaho ka para jawara anu dibebes kana embel. Tilu urang jawara cicing teu gerak, tapi ngadadak loba sato hideung sagara deui indung suku anu tingkar rayap. Sarta ngadaplok kana sakujur badana tilu jawara. Eta satuan teh ngageregelan sarta nyedot getih tilu jawara atuh tilu jawara anu tadina caricing teh jadi sibuk pakupis gagaro sabab kulitna jadi karasa ateul panas sarta peurih. Sedangkan Bagil jeung Juminta mah geus teu katempo, geus ngarelep asup di teureuy kumbel, dipastikeun tiwas sabab pasti nama bisa napas. Kita Jalaksana culang cileung gancang manehna ngagajleung karungkun awi anu teu pati jauh di tempatna harita nangtung.
Kita ja milihan awi anu paling gede jeung paling panjang. Sewu ke bro, awi ditenggel ku kita ja. Sekali tenggel ge awi teh potong, awi dialungkeun ka deukeut tilu urang jawara. Cekelan anu pageuh eta awi, cek kita ja. Tilu urang jawara gancang narangkep kana awi. Tungtung awi teh dibedol ku kita ja dibantuan ku saurang jawaranya eta Jalung. Tapi kasisi kita ja ngarego sabab ningali sakujur badan tilu jawara dipinuhan ku puluhan sato hideung sagara indung suku. Sakujur badana tilu jawara teh pinuh ku getih tapak ngegelana eta sato. Ulah dicekel, ulah dicampa Jalung. Eta teh lentah kalabang. Lentah anu ngandung wisa ganas. Cek jawara leungeun wajah. Sawaktu Jalung rek mantuan nyabutan lentah anu ting daraplok dina awakna tilu jawara. Aduh, kadah kumaha atuh nulunganna ki? Tanya Jalung. Telat. Pasti nawisa lentah kalabang geus sumebar kana sakujur badana. Tilu jawara teh terus gagaro tapi ka kulitna lalecet. Bari awakna kekejat sabab jeroan awak badana asa kaduruk. Teu lila ge tiluanana cicing teu usik deui sabab nyawana geus ngalayang. Jadi korban kaganasan pasir iblis. Kiteja jeung Jalung ngalimba sanajan maranehna jawara tapi nyaksian sakumaha kasiksana mautna tilu urang baturna bari teu bisa nulungan. Matak pagalo parasaan hanjelu sedih jeung ambek. Oki, urang kurabgeun layona, cek Jalung sanggeus rada leler parasaan hatena. Kiteja kalah gogodeg. Jalung, awak batur urang anu tilu ieu teh geus pinuh ku racun lentah kalabang. Nempel bae jeung kulit urang saeutik tinangtu nasib urang bakal sarua jeung nasib maranehna. Leuwih hade urang nyiaran jalan keluar ti pasir iblis samemeh wanci nyedek ka peuting. Sabab lamun peuting bahaya bakal beuki loba. Nuhun ki, abdi mangiringan we teu langkung Kiteja. Walon Jalung. Kiteja jeung Jalung antuk namah balik deui ka tempat asal nangariung. Satuluy namah neangan deui jalan pikeun balik ka rombongan jawara anu nungguan di suku pasir iblis. Layung beureum geus nembongan di tebeh kulon. Rombongan jawara anu nungguan di suku pasir begitu genah hate sarta salempang. Sabab rombongan batur-baturna anu dipimpin ku Kiteja laksana teh can keneh mulang. Katempo Kalingga anu dipercaya mimpin para jawara salila Kiteja naik ka luhur pasir. Leumpang bulak-balik ucag icik bari ngagandong leungeunna. Mes-mes panona neuteup ka arah jalan anu tadi diliwatan ku Kiteja sabatur-batur. Leungeun katuhna ngusap kesang anu renung dina tarangna. Kakang Kalingga, kumaha lamun urang susul bae kitu Kiteja teh? Sata batur-batur urang anu naik ka luhur pasir. Cik salah saurang jawara anu geus teu sabar pikeun nungguan. Ah nya Kang, bisi we atuh. Kumaona mayana naon? Cek salah saurang jawara deui. Tapi Kiteja teh nugaskeun urang sakabeh pikeun nungguan dirina. Ke urang tungguan sakedeung deui. Walon Kalingga. Lamun kaburu peuting beuki bahaya Kang, apanan batur-batur urang teh teu aya nu mawa obor. Cek salah saurang jawara deui. Kalingga ngahulang sakedeung. Lamun ieu geus kaputusan aranjeun sakabeh, hayu atuh urang susul ka luhur pasir. Wayahna bawa obor anu loba.
Kalingga antuk namanya tujuan karena kahayangna para jawara. Sebenarnya mah Kalingga oge ngarasa salempang sarta hayang nyusul karombongan kita jalaksana ngan baik sabab geus menang parentah. Sangkan mimpin jawara anu ditinggalkeun Kalingga teh jadi mikir 2 kali. Karake Kalingga rek ngalengkahi indit kadenge aya sora anu nyarita. Anjeun wah tetep di dia Kalingga. Meh sakabeh jawara malikarah datangna sora bari sakabeh pakarang disiapkeun. Jawara abok cek Kalingga sawaktu sidik ka saurang lalaki anu datang dadalik degan bari notor arak tina kendi beusina. Jawara abok, nyata mah jawara abok. Oh, jawara abok teh eta. Ya jawara abok teh mah. Jawara-jawara anu apaleun ka eta lalaki meh kabeh nyebut gelarna si lalaki. Atuh kabehan hatena jadi bunga sabab katambahan tanaga anyar anu pangabisana bisa pikeun diandalkeun. Sabab meh kabeh nyaho lamun jawara abok teh mibanda ilmu anu luhur. Aduh, masih apa kakula Kalingga? Kumaha cager, kumaha ye kaayaan guru anjeun naha sehat atawa kumaha? Dicacar ku pananya anu loba ti jawara abok Kalingga ukur mesem. Nah, ngajawab Kalingga. Atuh nu mana heula Kang, da manis seur atuh patarosana. Hah? Nya kitu. Aduh. Kunaon bieu Kang ngahulagap dipikeun naek ka luhur pasir? Eta mah ku hiji. Ku kahiji ku sabab apa nanjeun mah tugasna nungguan di dieu lain. Ya kali jalankeun bae eta tugas teh. Emang nasaha tuh anu mimpin rombongan nu indit ka luhur Kang? Tanya Kalingga. Tenang. Keheula. Ari anu arindit ka luhur pasir teh saha wae atawa dipimpin ku saha? Jawara abok malik tumanya. Dipimpin ku kita jalaksana Kang. Kita jalaksana. Anu gelarna jawara leungeun wajalin. Sumuhun Kang. Kita teh jawara leungeun waja. Lamun kitu pasti aya kejadian naon-naon. Nah Kang bet nyarios kitu. Kita jate yo. Jawara sambarangan. Sada jalma anu nyakal kana jangjina. Lamun manehna tepi telah turun ti pasir iblis. Pasina aya naon-naon anu geus kajadian. Kieu we atuh Kalingga. Yai Kalingga mah tetep ngadago di dieu nya. Wari mimpin para jawarakeun atuh. Akang we anu bakal naik ka luhur pikeun neangan rombonganna kita jalaksana. Cek jawara abok deui. Tapi Akang geus ulah loba tuba tapi lah jeung Akang mah. Aduh, ya geus naik kana hulu deui lieur loba nginum kieu tah. Aduh, ai teh nginum sok asup angin deh. Duh. Saha ieu teh? Saha atuh nu rek milu yuk gabung jeung kula yeuh. Sakalian bawa obor ya. Cek jawara abok deui. Aya 12 urangna anu hayang milu teh.
Atuh geus kitu mah Jawara Abok teh mingpin para jawara pikeun nyusul rombongan kitu jalaksana bari mawa 8 obor. Jawara Abok teh dituturkeun ku Salosin Jawara Sejena lumampah narabas leuweung nu aya di pasir iblis. Sanggeusna ngaliwatan jalan anu rembat ku kakayon, srog rombongan teh tepi ka tempat di mana tatangkalana teh jarangkung badag sateurihna aya kana satangtung jalma. Barudak dulur-dulur sadaya ti mimiti belah dia ya. Obor teh kudu ditinggalkeun dina jarak anu tangtunya. Simpen obor di tempat anu luhur, anu sakirana bisa katempo ti kajauhan. Cik Jawara Abok. Jawara Abok geus mimiti curiga ningali kayan di eta tempat anu tutuwuhana ting julung jarung kunung ting julungjung laluhur naker. Hiji obor teh ditinggalkeun bari dipasang dina dahan tangkal anu luhur. Saterusna mah rombongan teh nuluykeun lalampahan. Ngadadak Jawara Abok teh leumpangna ngarandeg. Aya naon Kang? Tanya salah seorang jawara. Keula itu aya nu datang sigana. Keur kitu bener bae aya nu ngacorelat kalayang kejleng celek. Di hareupeun para jawara nangtung saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Ieu para jawara gagah bade ka marana ieu teh? Ieu bade ka pasir iblis ka luhur. Ieu mending ge makal heula ieu teh awug haneut keneh raos ieu. Meh teu kalaparan. Kan ibi mah pemadam kalaparan ieu. Sok mending ge jarajan heula awug tah amis raos kareueut matak dedeyeun pokona mah awug ibi mah para mancomania ge ngalanggan teh sadayana ge tah ieu anu nambah boko mah ieu teh kukurawu alias urap jagong sok mangga raos geura amis gurih kareueut pokona mah. Pohara pemirsa, si horeng nu norojol teh Jawara Awug Sakti. Bisarwiti anu ngidar kapalih pasir iblisnya ku norojolna Bisarwijem atuh urang cekapkeun heula nya dongengna dugi ka dieu. Lampahan Wiratama si Jawara Bajigur Sakti cag urang teundeun heula dihandelem sieum gesan sampeureun urang tuna dihanjuang siang gesan alaeun. Urang sampeur deui di bagian anu salajengna nya. Pamirsa sadayana dedemit pasir iblis teh terasa napi lanjutan tina dongeng Jawara Gunung Galunggung. Jawara Gunung Galunggung deh. Jawara Gunung Salak. Kukituna nu teu apal mimitina mangga tiasa di Bandungan dina Jawara Gunung Salak nu tos dipedar tamat di ieu mandala di Mancomania nya kantun dikorehan we dina video atau napi dina playlist. Saterasna kina bade maosan heula pairan bali ngawaleran bilih aya patarosan penting atanapi aya salam-salam nu kedah didugikeun. Aya sahabat aya Kang Bei Kusworo jos saurna atur nuhun. Teh Rina ti Oman wilujeng enjing mancowar Oman Satya Manco ki titip saur ka Bisarwiti hoyong kukurawuna siap. Dihubungi wae kana WA Bisarwiti bilih palai mah 087988 genep 784 salapan setengah
Teteh Nuraini Silvina Dewi ti Denpasar Bali hadir teras. Hanu Piski sami-sami. Teh Lia Ayu Ulan dari Bawel gitu Taiwannya manco hadir aki sumuhun hatur nuhun. Kang Jaya Sumpenana di Jakarta Timur manco teras. Waalaikumsalam rampes amin pidoana ti aki waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda waluya sadayana. Aya makna ti palihan Sumedang. Waalaikumsalam Sumedang manco kita gening nembe dongkap dinten kamari. Dilieukan teh teu aya akina kirang sehat muhun ya teh. Lebat angin ya masih rada kirang raos teh nya. Tapi sanes kitu mugi-mugi wae akina jag-jag teras dia sandraskeun hanca. Mugi agi kaurna di paparinan kesehatan. Amin. Teteh Tami Maliha Pogot Ciamiski sumuhun. Kang Satya Budi Heder Wiratama hatur nuhun. Teh Yulinda Belja Wilujeng Enjing manco akiku mangga teteh dokter. Kang Agus Somantri Pogot Mendakoki mangga nyanggakeun. Kang Prabu Arjuna ge nyakseni teras di Banjarna. Teh Linda Imut siap manco Wiratama. Teh Intan Ramadhani oge hadir teras-teraskeun hanca. Kang Ade Sukarna nyarangan aki 3 pungkur ti cadasnya. Bandung ti Dagona Bandung oge Teh Sari Rosyati hadir teras. Bagus Setiawan ti Jati Handap. Waalaikumsalam rampe siap Satya manco mugi aki saparakan cau ge sadayana wargi manco mania. Salamina sarehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Waluya dongeng Sunda prung. Amin. Tester Adelaide sing dengal damangki sabihara-bihari deui satya ngadangukeun atur nuhun. Amin. Kang Asep Sepuluh Waalaikumsalam. Cibuntu hadir manco purung atur nuhun. Teh Yuliani oge manco teras di jedahna. Kang Asep Suherman oge ti Bekasi hadir manco. Waalaikumsalam rampe salam atas meradei di Demit Pasir Iblis naki. Hatur nuhun sami-sami mugi aki ayeuna kawiljan sinareng kawalian. Amin. Kang Gus Wadiningrat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haturan kitos beres saur naki mangga ti Batu Jajarnya. Kang Rastim Haji oge hadir hatur nuhun. Pamirsa sadayana panginten sakitu heulanya anu tiasa kapihatur janari ieu nyarengan aktivitas saur. Pamirsa sadayana mangga saur anu tacan saur enggal saur mugi sadayana barokahnya ditampi amal ibadah saumna. Sakitu nu kapihatur akin amit pungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.